Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah pokoknya mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 kaditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh kadituna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah Lailatul Qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang udah lu dongeng Lailatul Qadar lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mor kadua geus diimah di dieu ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jasa jam 12 beurang wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak ngarep Lailatul Qadar nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan
eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha. Lantaran kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman ada fariyobatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fariyobatan saha jelema nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fariyobatan fi masiwa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Inilah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku kanjeng Nabi urang, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar. Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa ku nu kolot. Ayo, teu siap dan mana. Tetep sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo, kajian Ramadan we. Bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pengkiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol urang masyaallah siap dan kene wae ayo bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul puasa Wasyarul jadi rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Man deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu li dzunubi. Ta eta teh mere sebun urang boga korma dua belahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masyaallah. Ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu asana loba nu mere ya ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah kitu kudu urang aing ieu jar usaha aing hayang mere masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil
deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel na ge dombel da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana sabaraha kana? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta kemana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin geus luar biasa mantak. Lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah kanjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftirsain, kami tentu boga yang merepang bukaan qala Rasulullah kanjeng Rasulullah yang telah ya alazab anfatara saiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratin wa akhiru aiskan minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, boga ngan saukur saserat sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga dalam di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelma anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi thubutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabah alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak halaratitan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak harti ini ulang tadi bersih aja bulanan
Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55 koma 26 ya bro, berarti 7 derajat ya. Ada hilal 12 54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Inilah ephemeris Inggris. Memberikan nyukom jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda saya piksar wabah. Sulam ayah anu 6 derajat, ayah nu menang 7 derajat, nuka kula menang na 8 derajat. Kita 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin luhur jasa bulan, sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus menang 8 derajat. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal asih geus 6 derajat, 7 derajat, 8 derajat masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat baru ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab tidak kita poe nago Kangjeng Nabi tapi bulan sabulan akaza artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui. Kemudian lebaran anak poe Salasa menurut Isab Qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam. Kemudian 2 darjah leuwih disulam, nuker ieu ge menang 3 darjah sulam. Dipermasalahkeun sebab nyukomna menang 1 darjah, 2. Dipermasalahkeun da eta padahal sulam mah geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Di badan ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja, saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian gua kemarin mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat sih, udah enggak usah ngomong. Moal kula ayo geus terus mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge nyana ngahayukeun antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur Jawa Tengah sebab di jerona teu aman ieu kuari mah mudah-mudahan aman ulah aya nanaon
sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Da lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram ke dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat rokok haram teu makruh. Titik. Inggris bijin ngunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram nyana malah halal. Rokok makruh nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge. Tampiling abek. Greget jaing mah. Teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa bae tikuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapakena pikeuna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun atuh tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Orang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ara redan, nutup puasa geredan. Berakal. Katilu nikoun min nawi. Haid. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor. Kukula ditanya pemajikanana. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol ku isya. Ya, kalau men naon meureun. Masya Allah. Ih, aya rakyat Pawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris ge sana nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, Bapak di mana? Ciku, Pak. Ya.
bodoh amat orang siku Pak. Hiji Islam, dua berangkat, tilu bersih tidak heding nifas. Nomor kaopatna ilmun dikaunil waktu qabilan saud. Nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakan puasa. Nu tadi teh nuker hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non hitunganna bulan tinggi na 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa eta 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuat na puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jana. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Di sana moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Ini puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuat mah. Sing adil, lepet teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelema na dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson gasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau payagit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh jangan leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa. Ulah puasa jeung bapak man ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan teh 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai datang teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah panyaeun dia teh ka urang. Gering teu kudu puasa. Ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, moal puasa, masalah. Dia ke Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh bae, teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teunang. Tetep kudu unggal penting deh. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa sikir sadmah nawaitu shauma ghadin. Cukup bae sakitu. Di Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadani. Ribut. Ributkeun Ramadan aja Ramadani. Ngaji henteu katanya. Ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit taklinahu. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sabae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu kecitungtun orang kusai Nawawi nawaitu somagodin an ada fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan aja Ramadhani kuarina urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani. Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci, hayang ditampilin jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan aku iya. Saya mah keur cerita penting tetep kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar minum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib kobo tak hade niatna mentak di baheula di urang nyeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niat tah teu kudu di masjid bae urang ye ke salat isya Allahu akbar aing bisi pohona niat tiap hari ya jero hate mahal al qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat kan ulah diomongkan hati diomongkan mah batal jerate juga orang itu semua hati ya cerita hati dia deh kesian mah omong li jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gue jadi dicari ya cari daripada pohon juga orang pengen niat lagi bari ke sahur ke besi pohon niat dicari nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang kuing cueta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat yang penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron barajahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saji teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel nyana geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar ya beres dahar minum nyana 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah sak jala orang aing puasa Ramadan eta kumaha eta kos kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok gitu teh masalah pohon mah masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu
Geus ngarokot, aing pohoan balanda, teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia sama. Balik di pasar, istirahat, jam hiji ka imah, pamajikan keur hees ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong, ye. Cek sarakina itu naon yang cucurut naon. Ngongkong, gegeraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana, der bae. Beres, pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sia ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti berang pohon fadl Allah. Ulah sering bae teh mah fadl Allah. Itu ingat orang dahar batal, ingat orang dahar minum batal, muntah ingat batal, atau karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu, orang dipaksa, dicirkan, kita dahar, tetap bu, tetap diwawalkan kunyana, terus terbatal, takut gitu tak terbatal, tapi lamun kieu mah, ayo siap. Ayat 2 ya, kopi, susu, roti. Udah di dia ayat tembakan, pistol. Makan, kalau nggak makan gua bunuh lu, gua tembak lu. Makan. Aja dijokot punya nama kalonnya. Pakai sama ikhtiar nyokotnya. Nah, itu mah batal ta. Tetap nyana nyokot ka dia ta. Tapi lamun sabodonya na masih orang mah. Ya bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem-balem mencap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun kunyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantama neurima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen neurima. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina dipaksa ya orang kieu betul diomeh heula pasti teng ja atupan ai teu hayang mah moal man moal udang ya tapi lamun urang ngendut saya teh batal dia teh menang ngendut aing ngaji kok kiamat sih aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah geus kok kitu bae pate dituna asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Namun henteu teh gendut-gendut cenah na cewek ge sapodo ge. Batal gitu. Arewe ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos gitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuarin wajib qada. Wajib mal qada'i lisawmi al-kafaratul ulma wa ta'zir alaman afsada sawmahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil sawm ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saeta nyana kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazir nyana ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima maelah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipikeun 2 marhalah cerita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa nu kira-kira nyana isinin kana balik ka mana dipikeun teh mun ai cek di ditu kitu mah gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohona mun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib
imsak nya kodo dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna henteu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet pae jemna tetep 3:30 ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh tetep kudu imsak status teu puasa wajib kodong kan entek ngade ke sahur tah jamna bener-bener keuna lah ya bener-bener keuna cas lah jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 horenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan nyana teu puasa disangka kunyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap kunyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur kobo nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah pas budak leutik ngeueum we kieu kunaon jangeum lah inget pararana soreng minum eta ulah pas kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teuing trek banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskan baik kena wajib qada pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wahidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwan buka dina bulan Ramadan aya 4 macam hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka izin meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz
ke Surabaya sangkilang ke Arab ge ka ditu ke Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon adek terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga qadaaneun taun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetep kodona mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata ya jelema keur puasa kodok waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu menang teh mah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleuna ieu mah demi anak dek nyusuan bae munang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali termata kira qada imkani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha ye wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifah mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha syaihun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetar mobilnya nah yang milu tapi ai lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun ai dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh takjilna kumaha takjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya ini kan geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe nu mentak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena
kumaha mun 10 poe nya na 20 poe leuwih teuing eta besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek ditungtut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah. Nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang diberi kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Meneh ditutup ku doa nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin jumlahna aya 10. Kahiji syarat jadi pemimpin teu kudu beragama Islam, status muslim teu meunang kafir. Kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan. Kudu urang merdeka teu meunang kasipatan kuroki amat hamba teu beunang. Kaopat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana Quran lain kiai tahu kuyai munnya ge maca kitab kita baca tazakaron. Jadi kiai pada negara orang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika orang berhadapan jeung masalah eta, orang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi nyeun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun bae teh mah nyeun aturanna demokrasi urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang guys. Nah jadi urang ulah sadaja di negara demokrasi ulah dipilih awewe kajian nyalametkeun diri urang bae. Geus aya kiai anu ngajakan kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim kiai bae di kitu. Sia aing mah hiber. Geus beres. Ulah sok sia. Mejeuna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai leuwih goblok. Tolol teu turut bejeun kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara aya tanda-tanda keadilanana sebab kadele kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan mana coba tangan pemimpin anu teu nutupan kaca malah dua mun boga rokok nyana teh kadele masyarakat teh hayang ngarokok kajen teh nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat tah eta kan ngeunaheun kana hatena meunang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot belon
nu jelas kudu adil urang nyangan adil hese ketujuh mujtahidan pinter berarti sebab itu negara lain desa-desa acan berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahan anak nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya anak supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan wah cambangan jadi urang ngeuleuh tanjak dage asana betah urang barang ngeuleuh presiden atau raja urang ya ini mah beti kali kumisan janggotan macam ulah datang ke kos gitu itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zarain yang kaharep sing ada yang kaharep sayang ke kaharep jang diri urang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang bakal ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat jehe kumaha gitu 9 zarain ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga bebengan sempurna bebeluan sempurna ucapanana sempurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngaranna mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol ro basol tanya naon cadel jadi basol ro lain l tuntuna dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso tak baso aing re teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh itulah persyaratan jadi pemimpin Imamul A'zam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya ada sa RT itu udah jadi takkan RT raja itu pakai celana pendek pada RT raja kuari dek nyaritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahna nyana jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangred sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat
ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu dibeat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid, berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar dibeat jadi pemimpin, sarua setiheun Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Ieu nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat, tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kanjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet, as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum al-yaum kasa'ah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kanjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi perkirakan bulan eta bakal terhujan, diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain ditun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Ngah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus rada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaah mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecrek hujan engke aya suara di berbagai pelosok
Tikaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atawa suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah iya ngecerk hujan nih Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi tejaradi tatangkala panas ongko usim hujan tapi panas ongkos orang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapan gue naik mobil do mau Fortuner AC na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya ada di udag-udag hutang mobil lagi ngeriditan hutang kawin mah ya tilu aya opat nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit na ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jing ke barokah hutang kabeh. Masya Allah penelian hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek bus kuya maka cai aya naon gerbek bus tak ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae masa sih cak hatena neraka kan seun jelema kudu kejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kene culak-cileuk banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana anjeula jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu kaji. Jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing mah. Mun kana mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak meuli maju mangkana ngagen teu. Teu pandai ngadengekeun pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia
Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Mantak aing ngomong kos gitu teh, bibisaanan sama kiai sakeuna teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus itu percaya siap. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, surga malah nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue sombongan nya lah. Ai sombongan kitu mah meujeuna. Pajar baik bener udah sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleuh lah dikana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah geus cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asalna lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. Ima ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang me nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh hebat ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng Nabi aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cakna isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun mun nya goblok taji pendi blon orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Tak cek Kangjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak ya. Masya Allah mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nya anak keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget ge pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Tah geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Aja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus sakira teh. Itu nyaon korupsinya mah. Sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Ini air mineral bagus nih, embung ini mah
ai kudu dicampuran mineral je ya nini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudna ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai si-isian malulu cenah ngomongna ieu teh betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu ternyata dek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran jadi lembur mah ngomong lembur bae terus sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah ieu mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nu hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Ih. Berangkat kabeh ka jahanam. Ai. Nu kadua yas'auna ila jahannam, lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyeluluatan si ka jahanam. Orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua hayu atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohar ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek mini eta sih negara mana ulah loba omong nih mini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda saeutik can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digeulak di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah dieu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula ge teu bebejakan nu sajen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi di Abu Dhabi cek ulah teh meuli roti belah ditu tah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim beres
haji cari tanah kan yang ngarokok kan temenang ngarokok bebas ayalah tempat-tempat di bandara teh di itu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marak calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha tuh jauh kula wae waktu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus sia mah geus moal nyaho satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa kajian agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun sakurang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kanjeng Nabi datang ke Imam Mahdi turun datang ke Dajjal aya we hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kanjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerk satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberat geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecerk satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa masyaallah tetap orang memantak ngaji orang hayang salamet mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah keluarga orang pemajikan anak incu orang disalamatkeun pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ke arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhu artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita
nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ke aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asau bai'atu ahlil ilmi wal ikdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh yang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal ibdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu ese dengan kiai kos gitu lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu kos gitu aya lamun aya panyebutkeun saurang coba udah isin seorang di Tangerang teu kudu kasarang-sarang Tangerang ayo urang pasar Kemis ayo siapa aya bae kagak deketan ka Cilomok sia sia mah ka aing meureun kajen kuku mah ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu yes kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato wow rasul wal naon gara-gara dituna finar ceknya na ya rasul murtasi finar nyogok yung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio ne cekal huluna heuy Aisyah ngomong goblok itu bareres kali kiai oh kos jelema di kota Allahu Akbar bayana naon Allahu Akbar
pas azan Allahu Akbar hees aitia tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar wayah azan hees dekat teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus suhud kudu sahnyana jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama henteu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus eueuh agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge numatak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab non paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan ya khairul qurun qarni
terus mayali nah berarti kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka diacak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh mudun ta saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang mentak Tan Syabdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri tan datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama itu karena menang baik anu mengkredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kieu mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah. Dah nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sifatus suhud sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingkila dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam.